Satu, dua, yuk. Ayo. Yuk. Udahan mana Bok? Yuk. Oke bro, di episode kali ya alhamdulillah beres. Yang orang geus dibantu ku aktor-aktor anu alanyar. Nyata di sebelah dia lah aya artis anu terkenal, anu paling hits pokoknya mah geulis kawan tewati. Kita panggilkan sing duwe pokong semo sa Jawa Timur, Sarne. Jang hiji deui. Aya anu bener ieu mah lain awewe kajajaden anu geulisna luar biasa di Saguling Ciamis nyaeta Neng Widya. Oke, jeung aya hiji deui jalma nu pika sebelum paling melintuh nyaeta tara jalma tara ngomong Baskoro. Anjir. Sip, oke. Hatur nuhun atas perhatosanana. Ulah poho subrek channel ieu, channel Abok Project. Mugia ami arurang leuwih semangat, leuwih channelna leuwih berkembang. Oke. Subrek kade poho ti Sabang sampai Merauke, ti luhur langit jeung ti handap bumi. Kunaon mah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Lalajo. Duh, ya. Ada orang teh geus karolot ieu teh. Sama kawin-kawin ieu teh mah teh. Heeh, puguh Bok. Ya teh aduh, urang ge bingung, umur geus kolot. Jodoh teu daek we datang, kalau kabeh kana buuk ya dempul. Hari ayeuna ente kumaha Bok? Buka kabogoh henteu? Ye, puguh geja. Urang mah lain sombong. Loba nu hayangeun mah ieu teh. Wah, nu bener. Tapi bong, Jadi kumaha Bok lamun ayeuna aya awewe liwat, ek dibogohan mah kumaneh? meureunan ari aya mah ayeuna nu liwat jamba urang teh geus kolot. Eta we meureun lah jodoh urang, ek dibogohan, ek dikawin. Cak sia, bener. Lamun aya awewe liwat, berarti eta jodoh maneh. Heeh, geus pokona mah lamun aya awewe liwat, eta geus jodoh urang ayeuna mah. Deal heula, deal. Deal. Ek kuliah heula urang mah. Mejeng neangan bujang. Anjing, anjing. Aya lalaki caper darling. Bok, ieu berarti jodoh maneh. Abok menikah chef gitu. Sabja herang nih yang ngalamat. Kabur. Darling. Darling antusan. Bok, eta jodoh maneh teh. Aduh, Ja. Menyasar nih. Kan tadi geus janji Aduh. Yang ke pos ronda we ulin yuk. Ayo, Yang nyamper pansip. ayo siap. Yuk. Jeung bari reureuh capek. Kamarana itu meureun sarepik kieu geuning euy. Karasa kieu mah mending keneh ngadorukan euy. Ngadoruk mantan.
Garing emang ngena euy. Kela. Tunda heula ieu senjatana. Nah, ngadurukan ayeuna mah. Mantan duruk. Tuh, aya Hansipna. Assalamualaikum Hansip. Waalaikumsalam. Hansip, damang. Kesalahan dewa marane. Salim. Ah, gitu. Atuh. Yo, duduk. Kunaon mi hayho kitu? Sabja, abok. Yo, jadi kieu carita teh Hansip. Jadi kumaha bok lamun ayeuna aya awewe liwat ek dibogohan mah kumaneh? Meureunan ari aya mah ayeuna nu liwat jamba urang teh geus kolot. Eta we meureun lah jodoh urang, ek dibogohan, ek dikawin. Cak sia, bener. Lamun aya awewe liwat berarti eta jodoh maneh. Geus pokona mah lamun aya awewe liwat, eta geus jodoh urang ayeuna mah. Deal heula, deal. Deal. Heeh. Darling. Bok, ieu berarti jodoh maneh. Abok menikah sep gitu. Sabja herang nih hoyong ngalamat. Kabur. Darling atasan. Jadi gitu carita teh ja. Nah, nya kitu Pak Hansip caritana teh. Oh, atuh ja aya kitu mah bener, Bok. Jadi eta teh jodoh maneh keun sok ulah sok ngingkari janji nya. Bulan puasa ayeuna teh. Duh, atuh Pak Hansip, ari kitu-kitu teuing mah abi mah pajen teuing jeung koh. Tuh, si Sarne. Mana? Segar geus mandi. Oh, heuh tuh. Bok, kade Bok. Ih, kemana? Si Abok. Udang Bok tuh si Sarne. Yo, udang itu si Sarne tuh. Tuh, si Sarne tuh. Tuh jodoh maneh tuh. Ya Bok darling. Oi, goblok. Kalah kelabur. Gusti, bulu kelek ampun. Jir, awewe gelis pisannya. Heuh nya mending geulis aing mah. Bagus lah, ayeuna mah geus burit, cong marandi heula. Yuk, isuk arulin deui. Nya. Iya atuh nya. Yap, nya. Yuk. Iya. Yap. Siap, Yuk. biar wangi. Ngabuburit paling aja ke lembur sugan we manggil awewe nu kamari deui. Yuk aja, cong ulina diharap, itu cong nongkrong, cong ngabuburitnya. Bukan memang ya awewe di nu kamari ya. Ih, tuh, Pak Hansip. Hansip. CSI. WhatsApp. Masih. Yuk, kada tuh ngabuburit yuk nongkrong yuk. Ayolah, cong beli ngajak ke lembur, kan we menang awewe deui nu kamari. Yuk. Tah, Hansip, ja di dieu nongkrong deui ja. Oke. Yuk. Nah, cong diuk dari yuk. Bok. Siap. Ya. Sok. Yuk, Hansip. Iya, aduh ngajajar, ngenaun ngajajar.
Duh, pancet. Kenawan juga nalamun dipencetan. Tapi engke gantian. Ya, Ya. siap. Iya, Jak, loba kutuan. Poles. Poles, Yo. Kamari awewe geulis pisan heuh. Aing ngebogos ya. Aslina aing mah. Ih, ulah boror apaan sih? Bang bogos ya. Heueuh panan. Geulisnya. Jauhnya. Gandeng eta mah urang ge besar bogoh. Poles. Poles. Itu Jak. Anu kemarin Jak. Neng, bade ka mana, Neng? Kepo. Bade diantarkan mu apa? Ih, Korea. Ngimpi. Pahit. Abang Darling. Tah, Bok, pan kabogo mana mah eta si Sarne. Kehead. Abok darling. Ih, Neng Widya. Terus di mana, Neng? Di warung. Terus misal naon? Roti. Kumaha damang? Pengen ulah kontak fisik. Pandemi. Atunya punten, Neng. Tapi wios aya nyuhunkeun kontak WA mah. Si. Kontak WA. Nuhun nyuhunkeun kontak WA, wios. Ngimpi. Duh, kabayang lamun Widya jadi awewe urang moal disia-siakeun. Dipelet sia ku aing.
Ternyata kan sabatas ngimpi. Kumaha ye ngimpi versi marane? Tulis di kolom komentarnya. Ayo. Kadanya tong hilap, subrek, like, cemen, sehare, hatur nuhun.